mana sarca kue. Cek, mangga sabaraha Tri? Ari 2.000 sabaraha hiji? 2.000. Tanyakeun heula kan boga. Kalah 2.000. Dapat 18 teh 5.000. Jang pecaan ieu 2.000 sabaraha? 1.003. Kalah teh kana sinu ramelina cenah dagangna kalah. Bang nanyakeun 2.000. 2.000. Jalan sorangan. 1.000. Ya. Aya nu handap teh ya, Cek. Nuhana. Tanyakeun. Jangan aya. Masa tong aya tong hana. Tong hana ya sakieu. Oke. Jaladaan. Ini sabaraha? 3.000 pan tadi guys. Itu dia sabaraha kan ya. Seribu, 2.000, bukan bareng atuh. 3.000, 4.000, kuat. 1.000, 5.000. Yang nahan teh 20 atau kagok 18 mah. Tonyo da. Hah? Oh, eta 15. 15. Berarti bonus nanti lu mah jadi 18. Tak jadi 18 merek tiluna mah. Merek teh cek yang ripa, cek aja. Merek. Mana samaraha Nah, aja. saya menyebutkan cek yang ripakan aja lu dagang mah ieu. Iya. Jangan ripa teh kan dikaditukeun heula kan ieu diinya ku ceradana. Waktu mah hayang mah kuliah naik. Teh heula ieu mana samaraha aja atuh adana. Cek atuh. Ada dihijikan. Udah dipisahkan. Kita di pelannya, Udah dipisahkan. Kalau kita dagang cakwe, pasti lu beli mah. Dipisahkan sampai dihijikan cek langsung teh. Dipisahkan sampai dihijikan. Sakit. Nah, udah dipisahkan teh cakwe jeung bumbu. Ya kan ya geus misa ya cakwe ya bumbu. Bisa tuh. Cakwe eta bisa. Kan eta bisa. Ya cakwe eta bumbuna bisa. Terus kunaon? Oh. Jangan hayang di. ya tak kieu soknya. Maka Sok bisi di banyur kuasa kayak cakwe. Dia punten hewan cicikeun. hewan nanya ari teh dia dagang cakwe mantes teu. Mana seserian? Ih, mana seserian? Eta jempe. Ieu, tong siapa bang jempe. Seri, masih bakal seri deh gerak. Moal, seri kusir aya moal. Moal, di ah. Nah, Cicing mah becekelan dengan abi. Harom. Jangan tongnya penganlengan haram sama haram. Istighfar. Istighfar hilap di sanes haram baca ieu mah. Ada yang yuk. Pamihan dia tuh ada capek geus bayar. Ukan artos abi dek mayar cakwe. Ngan artos di kitu enggak. Budak satu teh balik.
tepararuga jadi pabaliut ya kumaha skenario na. Siji, calik. Nyampi cakwe. Nyakeun artosna. Kaya nyangakeun artosna. Nyampi cakwe. Iya geura jangakeun artosna ka dieu mun artos di kantongan ku ece tukang cakwe bakal jadi rugi.